Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Ayeuna urang baris medar carios naskahna ditulisku Mang Giok. Urang teraskeun hanca dongeng dinten ayeuna nincak bagian katilu dupi carios anu baris kapedar dina judul Uru Ara Cameti Galing episode Si Injuk Kawung. Kumaha cenah lalampahan ieu carios teh kasugri pamiarsa. Naon wae rupi-rupi kejadian anu baris kaalaman tur nu baris lumangsung dina ieu carios. Mangga geura bandungan ieu carios ti ngawitan dugi ka tamatna engke. Kang Gilang saprakanca di studio ngahaturkeun wilujeng ngadagukeun hiji carios karya Mang Giok. Dina judul Uru Ara Cameti Galing dina episode Si Injuk Kawung. Tapi sameme eta jalema ngajawab tuangeun arca buta aya 2 jirim anu tinggara jeleng megat jajalaneun. Malah seak tekung si cacarita heula duanana langsung narajang kalawan Ganggas. Masing-masing bedogna pating hariuk ngarah badan Ki Widura 2 jurusan. Kutan kieu urang Cameti Galing nyambut tamu. Hai. Walon Ki Widura bari jeung ngagulak-gilekeun awak ka kenca jeung ka katuhu. Ditungtungan ku mundur salengkah ka tukang nyingkahan seseugeut bedog anu nyolonong ngarah dadana. Atuh plos. 2 serangan bedog kontan plus ngakan angin. Tapi nu duaan kesit. Sabab ebreh bedogna teu eureun tuluy ting hariuk deui ayeuna mah. Leuwih garang batan tadi. Eta bae kadenge sorana pating haryung dibarung ku kilatan cahaya anu mantul dina seseugeut bedog. Menang sababaraha harintakan mah Ki Widura ukur gulak-gilak micin panarajang 2 urang musuhna. Anu tetela mun ngukur kana hiukna angin anu datang tina samberan bedog jelas duana nami banda wawasen anu lain jore-jore. Saeutik gedena mibanda tanaga lapisan nepi ka tingkat ka-7. Tapi sok sanajan dikerepuk kuduaan pikeun manehna teh jadi keder. Sok sanajan tina umur kapaut jauh tapi kapanan manehna teh meunang kasebut murid Kamemet Ki Bundar Wastu anu geus hampir 80% ngawaris ilmu bedog pancaruntah kaasup ilmu gurat bumi dina ilmu panurih. Begituna nalika aya bedog ngaliwat luhureunana sakilat manehna ngaguratkeun sumpit rampasanana. Anu diarah dada lawan. Najan ukur guratan tapi lamun keuna geus bisa dipastikeun kulit dada lawan bakal beulah doang lirkeuna kuturihan bedog. Si jalma sorangan ka tembong kaget, rikat manehna jingkrak ka gigir. Tapi didinya geus nyampak tungtung sumpit nungan sakilat robah arah sarta meletak pisan kana pigelang leungeunna nu dipake nyekel bedog. Plak, des. Aduh, si jalma ngagero. Bedogna langsung lepas sedang Ki Widura laju ngagorentelkeun awakna di jomantara. Nyingkahan sebetan bedog anu ngarah cangke. Tak. Deui kadenge sada anu ngageplak.
Basa jalma nu kadua sikuna beunang dikedet ku tungtung sumpit anu dikepangkeun ti gigir. Jalma anu kadua ge kontan ngagero disusul ku bedogna anu ngagolomprang murag kana palupuh kai. Ukur sageprakan kasugri tilu jalma geus bisa dirubuhkeun dina kaayaan masing-masing bedogna nu leupasan. Prok. Kadenge sadanu kekeprok sababaraha kali. Disusul ku nerojolna hiji kolot anu buokna geus cetuk dawu. Awakna jangkung kuru tapi katembong keker. Malah kaciri urat leungeunna ting raringkel tanda maneh nami banda tanaga lapisan anu kacida hebatna. Hebat. Benar-benar jurus bedog anu kacida hebatna. Kaula bener-bener salut. Nah, andika urang sangabuana pikeun sakadapan Ki Widura melong heula eta jalma teu lila sungkem baripokna. Leres simkuring ti sangabuana upami dipercanten wasta simkuring Widura. Nah, andika anu nelasi Raja Bedog Sarebu Pati salah seorang ti 5 sadulur anu disebut si Panjatunggal. Sadaya-daya nun mung jujuluk si Raja Bedog Sarebu Pati eta sebatan kaum golongan anu diageng-ageng. Simkuring teu wararantun nganggona. Andika teu perlu ngasor sarupa kitu. Teu perlu ngasor sarupa kitu Widura. Najan kumaha kahebatan Andika geus kasaksi. Jujuluk si Raja Bedog Sarebu Pati memang teu kosong. Hatur nuhun kana pamujina. Teu kudu sungkan Widura. Teu kudu sungkan. Sabot cetuk dawuk cacarita kitu, tilu jalma langsung nyalampirkeun bari ting puringis nahan ka nyeri dina masing-masing tatuna. Anu najan enteng tapi geus cukup pikeun maranehna ting puringis. Tetela ieu jalma teh hebat Ki. Hiji di antarana anu aya cacarita nembrakeun pamuji ka Ki Widura. Halusna ieu urusan teh kudu diperpanjang lah. Sabab ieu jajaka teh jalma anu salila ieu diogan ku urang salerea. Nu tilu arunggeuk bari sarungkem ka Ki Widura. Najan kitu hate maranehna masih teu percaya lamun dina sababaraha jurus bisa dilagrakeun ku budak satepak. Tapi najan kitu maranehna sadar yen memang ngaran si Raja Bedog Sarebu Pati teu kosong. Widura terus terang bae ku hadirna Andika ka ieu patempatan pikeun kaula sapara kanca geus ngarasa bunga. Sabab kadatangan Andika ieu estu geus ditunggu-tunggu ku kaula sapara kanca. Oh, hatur nuhun syun, hatur nuhun. Tapi kamarana batur Andika nu sajena? Kapan salawasna Andika teh? 5 antara papisah. Awon anu kapihatur sun. Dulur-dulur simkuring sadayana nuju ka papancenan di tempat anu sanes. Jadi pangapunten anu dongkap teh mung abdi nyalira. Mugia bae teh ngajantankeun rengat panggali. Atunya tang tu wente. Malah sabalikna kaula sapara kanca nu kudu menta dihampura mah. Sabab lain ngabagiakeun tamu sakumaha mistina. Imam bet kalah kahayo diserang babi buta. Jadi sakali deui nu kudu menta dihampura mah nya kaula sapara kanca. Urang pada silih lubarkeun bae nun.
Mugia ieu kasalahpahaman teh sing aya mangpaatna. Nu penting ayeuna di antara urang tos teu geuneuk teu maleukmeuk. Balungbang timur jalan gede sasapuan. Benar. Nya atuh kudu kitu Widura. Teteh lah sikap anjeun teh bener-bener gagah. Teu sempit jeung teu heureut pangdeuleu. Hatur nuhun Sun. Kana sagala pamujina. Kenging sim kuring apal kasalira katut anu sanesna? Si Cetuk Dawuk manggut-manggut, unggut-unggutan geus kitu pok nembal kana pananya ke Widura. Ngaran kaula Jantaka. Eta nu bieu ku Andika dirubuhkeun teh sanyatana parasana Patli Cameti Galing. Lamun Andika percaya, kaula pimpinan ieu parasana Pati. Ceuk si Cetuk Dawuk bari ngabagikeun paneteupna kanu tiluan anu pating puringis. Hatur nuhun tos diwanohkeun. Pada Widura. Pada. Ceuk si Cetuk Dawuk anu katelah Ki Jantaka. Mangga Mas rakyat ieu sumpit sarta pangapunten tas kumawantun. Teu jadi masalah Widura. Teu jadi masalah. Malah kaula nganuhunkeun dume Andika teu nibankeun leungeun jahat ka parasana Pati kaula. Teu wararantun Sun. Ki Jantaka nampanan sumpit rampasan, malah harita keneh langsung dipasrahkeun deui ka kirisang jalma anu tadi pangheulana dirubuhkeun ku Ki Widura. Tah ayeuna hayu urang ngadeheus ka Gusti Adipati. Mari kitu lame nya nunggu-nunggu urang sanggabuana. Oh, mangga sareng hatur nuhun Sun. Sugri, tuluykeun tugas Andika. Sarta tetap masing iatna bisi musuh nu sajati datang ngamanfaatkeun di situasi. Oh, unjuk sumangga. Walon Ki Sugri bari mulung bedog anu masih ngagoler dina palupuh. Saterusna eta tilu jalma teh ting kelemet masing-masing ka panyumputana deui. Widura, hayu. Mangga ti payun Sun. Ceuk Ki Widura rengkuh. Jempol leungeunna diasongkeun ka lebah jajalaneun atuh geus kitu mah ngan bral bae duanana miang ninggalkeun pakarangan karaton. Saterusna Ki Widura dibawa ka hiji jalan Rusia anu mana eta jalan teh muru tempat pangungsianana Juragan Adipati saparakanca. Anu disebut pangungsian teh geuning ayana teu jauh ti wangunan karaton. Pernahna aya handapeun di jero beuteung bumi. Ari jalan aya di jero hiji kuil pamujaan sarta jalana mangrupa terowongan panjang anu luak leok jeung bulat beulit. Loba anu nyagak, loba anu nyasab tur kata limbang. Janten urang Cameti Galing teh carem sadayana kai. Kadenge Ki Widura mimiti tumanya. Aya perasaan perih anu nyareset kana hatena. Ngebeset leuwih hebat batan seseukeut baraja sorangan. Nimbulkeun hiji hawa panas ngegolak jeroeun dadana. Hiji geduran amarah jeung dengdem anu geus ngabalukarkeun Rahjat Cameti Galing ka talangsara. Teu kungsi lila duanana geus tarpi ka hiji rohangan anu cukup gede. Ki Widura ditinggalkeun sorangan ari Ki Jantaka ngaleos, cenah rek mere laporan ka Kanjeng Adipati. Pikeun sakedapan Ki Widura ukularat reret nitenan kaayaan eta rohangan. Legana eta rohangan teh aya kana 4 tumbakna. Dicaangan ku rupa-rupa palita anu naraplok dina tembok-tembok buha. Geus kesel nungguan guru tak Ki Jantaka datang hanjakal nyorangan sabab Kanjeng Adipati nuju aya urusan anu kacida pentingna. Jadi iraha kaula bisa tepungki? Paling isuk Widura. Ongko ayeuna mah geus peuting. Mun bae nya nami warang sangkan anjeun leureun heula. Kitunya teu naon atuh. Ayeuna mah hayu. Tuturkeun kaula. Ki Widura unggek-unggekan. Saterusna manehna dibawa ka hiji kamar teu jauh ti pangungsian.
Sanggeus Ki Jantaka pamit gek manehna diuk dina dipan, terus ngahulang miraga meneng sakali-kalieun kadenge sora jalma anu humarurung atawa nu hoghak parasea duka ting marebutkeun naon. Isukna sanggeus manehna dibere sarapan kasuguri kakara manehna diangkir ku juragan Adipati Sura. Dianterkeun ku catrik, akhirna manehna anjog ka tempat kamari basa jeung Ki Jantaka teh. Ari anu disebut juragan Adipati teh Tetela, umurna geus tengah tuwu, salirana rada bayuh-yuh, calik dina kursi kulit tutul diapit ku hiji aki-aki anu dedeg pangadegna jangkung kuru. Nu matak ngajenghok ku sorot panona anu moncorong lir mata meong. Manehna apal nu matana kawas kitu mibanda tanaga lapisan anu geus tepi ka tahapan wiguna, nyaeta puncak kakuatan manusia. Haturan Gusti Adipati nyenggakeun semah pangebaktos nun. Teu kudu gugon tuhon palaturan karaton Widura. Da ieu mah ukur di jero guha. Teu walaran tunsun. Saokinya diuk di dinya. Sahur juragan Adipati bari nunjuk kanu aya hareupeunana. Sedang didinya kasampak 3 urang jalma nu mata kaget Tetela maranehna teh anu kamari hasil dirubuhkeun hareupeun karaton. Tayalian Ki Sugri sapara kanca cenah para senapati cameti galing. Tah ieu nu tiluan teh para senapati cameti galing. Saokinya siliwanohkeun. Hatur nuhun. Ceuk Ki Widura bari sungkem siga samemehna eueuh kajadian naon-naon. Ngajaga bisi bapa maranehna luntur payudeuh sang Adipati. Nu tiluan tembong malah sungkem. Raraina katara beureum, teuing era teuing panas ku sikep ieu jajaka. Sanggeus Ki Widura diuk gigireunana nu tiluan, kadangu sang Adipati cumarios deui. Tah ieu anu calik gigireun kaula Ki Patih Darbaseta. Sebut bae anjeunna Ki Patih. Unjuk sumangga Gusti Adipati. Abdi ngiringan. Akipati haturan wilujeng tepang nyanggakeun salampang baktos ti abdi. Ki Patih Darbaseta katembong unggut-unggutan. Aya nu aneh. Sorot panon anu tadina moncorong teh ngaradak sayu. Tapi kituna teh ukur sakedapan kaditu geus ngagebur deui malah kadenge inyana cacarita. Ditarima Widura. Syukur Andika geus datang ka ieu kadipaten. Hatur nuhun pini sepuh. Tapi nah Andika datang sorangan. Mana batur Andika anu sajena? Ceuk Akipatih kituna teh bari neuteup seukeut ka Widura. Numawi awon kopi hatur sun. Opat dulur abdi sadayana beteku hanteu kenging pancen gawe anu tiasa ditunda-tunda. Dinleresan dieu Ki Guru ku anjeun teu raos manah. Nanging kumargi teh aya pilihan. Kapaksa anjeunna ngirimkeun sim kuring sosoranganan. Mugia salira ngamaklum sun. Kaula ngamaklum. Tapi masalahna musuh sakali ieu sajabati licik teh tangguh luar biasa. Tapi hampura lain kaula boga niat ngaremehkeun anjeun. Tapi samata-mata kaula nyegah sangkan korban jiwa teu terus nambahan. Sabab perlu dikanyahokeun geus loba jago-jago bayaran kaula anu binasa di ieu kadipaten. Sakali deui hampura mugi Andika teh nepi kasinggung. Teu sawios-wios juragan. Abdi mah moal kasinggung atanapi kasigeung, malah bingah we anu aya. Eta natawiskeun yen salira mibanda jiwa anu jembar tur manah anu luhung. Nanging kanggo urang sangga buana perlaya dina hiji tarung tos pangrupikeun hiji kasampurnaan minangka jawara anu sajati. Bener cekolot. Uyah matra nepikeun KTS kaluhur. Tutul moal ngalahirkeun anak ucing. Terus terang bae. Kaula salut ku tekad jeung paniatan Andika. Hatur nuhun juragan. Hatur nuhun. Tah,
pikeun saheulaanan andika cukup ku ngebandungan baik sabab kebenaran kaula teh rek ngayakeun gempungan ngabadamikeun kaayaan manu makin werit bae. Unjuk sumangga nun sadaya-daya ceuk Widura ditungtungan ku sungkem. Saterusna juragan Adipati jeung nu sejenna mimiti ngayakeun gempungan. Anu mana cenah dina eta gempungan ngadadarkeun ngeunaan kasadiaan pangan anu geus saeutik deui. Sarta ngabahas bala bantuan anu tug nepi ka danget harita can keneh tembong ngurunyung. Nu lebah dieu nyatana Karajaan Pusat Sundapura. Padahal korban jiwa geus kacida lobana, sarta kiwari bahaya kalaparan geus nyantog hareupeunana, puguh kasadiaan pangan tinggal saeutik deui. Keur kitu ngadadak ke Widura sungkem. Aya naon Widura? Nalika sim abdi anjog ka Cemeti Galing, di sisi tapal wates abdi ningal aya sabubuhan prajurit anu tos nemah simpati. Sadayana tos reksak margi warugana di karepuk manuk rangkong. Abdi ngaduga eta puluhan layon teh para prajurit Sunda anu nuju di dago-dago ku salira sapara kanca. Nu bener Widura. Leresun mali abdi ngagaduhan bukti. Bukti naon Widura? Ieu Ki Widura ngusiwel ngaluarkeun lawan bodas teh anu dilempagkeun ka Citergos hideung ka manehna. Juragan, sameme abdi anjog ka dieu di palebah lawang kori, abdi diserang ku saurang jalma anu di Tergos hideung. Manehna ngagunakeun peso tenggor sarta hiji di antara ulas-ulas peso teh anu perahna di bulan lawan bodas. Sedang eta lawon teh mangrupa ancaman sareng pituduh. Harita keneh lawon teh ditampanan laju diaos ku sang Adipati, malah diteruskeun ku Aki Patih katut nu sejena kaasup tilu senapatina Ki Sugri sapara kanca. Jep pikeun sakedapan mah kaayaan ti dinya teh ngadadak simpe. Sararea kaget ku eusi eta tulisan anu netelakeun yen bala bantuan ti Sundapura geus carem binasa samemeh nepi ka jero kadipaten. Sararea ngarasa keung ngingetkeun kasadiaan pangan geus tinggal saeutik deui. Sanajan maranehna bisa lolos dina ancaman si Injuk Kawung, tapi bahaya kalaparan leuwih nyata datangna. Malah teu saeutik di antara maranehna loba nu teu tahan binasa ku panyakit busung. Aki Pati, kumaha mun geus kieu? Geuningan pasukan anu di arep-arep pisan nulungan teh malah gugur samemeh cunduk ka tengah-tengah medan laga. Kadangu sang Adipati ngumahaan ka Aki Patih Darbaseta. Ki Patih anggur rumahu sarta pokna. Sangkan ieu permasalahan teu nepi ka ramat kamale. Leuwih hade, beja teh ieu budak teh urang buktikeun. Maksudna kumaha Ki Patih? Urang teang ka tapal wates. Nah nya anu gugur teh pasukan ti Sundapura anu rek bantuan urang. Kanjeng Adipati katinggal ungut-unggutan. Bener oge Aki Patih. Saur sang Adipati bari ngareret ka tilu senapatina. Senapati Sugri, wayahna ayeuna keneh andi katiluan miang kata pelwates. Pariksa welasan layon anu bari nasatea. Rampung tawuh tutas pandi kasun, unjuk sumangga. Ajak sababaraha prajurit. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng anu judulna Uru Ara Cemeti Galing episode Si Injuk Kawung. Urang teraskeun deui hanca dongengna enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang sapara kanca pamit, wilujeng kantun permios.